Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa pecinta dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita cinta anu mawa cilaka. Ayeuna bagian anu ka-2 nanya pamirsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Yeni ti palihan Majalengka. Kangge Aceuk Yeni ngahaturkeun rewunuhun lak saketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok binga gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngaranna teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng cinta nu mawa cilaka bagian kadua. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagehan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Para wargi sadayana, kalawan teu lila biwidah geus balik deui ka hareupeun Mang Basor anu masih diuk di jero imah. Sedangkeun si Adi anak biwidah geus repeh tina ceurikna. Da sabab ayeuna keur ngadahar cuangki di pipir imah. Kumaha Mang salaki abdi teh calanana nah rame atawa teu iseun Mang? Cik biwidah tumanya bari neuteup ka Mang Basor. Nya kitu we ari dagang mah nyi. Kadang rame, kadang sepi, henteu angger ari dagang mah. Jawab Mang Basor bari malik neuteup ka biwidah. Rada betah Mang Basor neuteup biwidah anu katempo masih ngora jeung katara geulis keneh. Nya kaharti kukuring oge Mang. Komo Kang Rasi mah da kasebutna masih ngarintis, pastina moal ujug-ujug rame. Cek biwidah bari tuluy ngeluk tungkul aya rasa era diteuteub ku Mang Basor teh. Nya kitu aya nya. Ye kuring teh katitipan duit ku Mang Rasim keur bekal biwidah cenah anu keur di lembur tah aya 1 juta. Ceuk Mang Basor bari ngusiwel ngaluarkeun duit tina pesakna anu di amplopan. Aya galagat teu bener Mang Basor teh pamirsa. Sabab apanan Mang Rasim teh nitipkeun duitna 3 juta, tapi
kunaon dibikeunangan ukur 1 juta. Rada curiga ieu dalang oge. Aduh, hatur nuhun atuh Mang. Geuning Kang Rasim geus boga duit. Cek Bibidah hatena meuni bungangang bunga. Sabab tetela salakina ngiriman duit dina kayaan keur ka Cidawarit. Nyangan sakitu ti Mang Rasim mah. Tah ieu ditambahan ku Mamang 2 jutanya. Cek Mang Basor bari ngusiwal deui mere duit 2 juta. Jadi kabehna 3 juta anu disebutna duit ti Mang Rasim 1 juta, ti Mang Basor 2 juta. Padahal mah eta teh duit Mang Rasim kene. Artos naon eta teh Mang? Cek Bibidah ngaleper sebab teu nyangka Mang Basor mere duit meuni loba. Lain duitna naon ieu mah. Mamang hayang mere we ka Nyi Wida. Sabab pasti meureun ayeuna teh keur butuh pisan duit. Ari ukur dikirim sabulan 1 juta mah moal maya tuh. Cek Mang Basor. Nyatang tos ari moal cekap mah tuh Mang. Da seueur pisan kabutuhan teh. Bea CF, gas CF, listrik tos jejeritan. Ieu budak keur memeujeuhna beki jajan. Katuruk-turuk ayeuna keur usum anu hajat, apanan kedah kondangan meureun Mang. Jawab Bibidah setengah curhat. Nya sok atuh tah tanpa ieu duitna Nyi. Kadeudeut ti Mang lantaran salaki Nyi Wida geus daek gawe di Mang, sok tampa. Cek Mang Basor negeskeun. Antukna Bibidah nampanan duit pamere ti Mang Basor. Set harita nalika nampanan duit paanteleungeun Mang Basor jeung Bibidah. Karasana ku Mang Basor meninga geleser lemes tur heuneut meuni nyentuh kana jajantung. Sernut tung karasa aya nu usik di palebah nu jero. Sakali deui hatur nuhun pisan Mang katampi ku abdi Mang. Cek Bibidah. Nya sami-sami. Keun ulah hariwang Mang Rasim dagang di kota. Anu penting manehna teu poho nitipan duit ka Mang keur Nyi Wida. Ayeuna mah Mang rek balik heula nya. Cek Mang Basor bari tuluy jung cengkat. Geus kitu mah solongrong Mang Basor ngajak di sasalaman. Laju ditampanan ku Bibidah. Sasalaman ngahaja. Ku Mang Basor dirilakeun. Atuh Bibidah jadi kaku. Geus kitu mah ganca Mang Basor ngalepaskeun leungeunna. Laju ngaleos ngalengkah kaluar ti imah tuluy ngagejlig indit arek balik ka imah pamajikan anu kolot. Para wargi sadayana cag kayaan di lembur urang tinggalkeun. Ayeuna kocapkeun deui Mang Rasim anu aya di kota Bandung. Geus meunang saminggu. Teh Priska ngalanggan jajan batagor ti manehna. Bari jeung angger Teh Priska ogo lamun ngadahar batagor teh kudu dibarengan we ku Mang Rasim. Tapi Mang Rasim teu ngarasa bosen, malah syukur nu aya. Sabab unggal poe meunang panglaris anu lumayan gede. Kadang Teh Priska sok mere 300, kadang 500. Hal eta jadi kauntungan pikeun Mang Rasim. Sedengkeun Teh Priska beuki lila teh hatena asa beuki geugeut we ka Mang Rasim alias Adrian ngakuna. Manehna sok hayang lila dibarengan ku Mang Rasim sabab dirina ngarasa aya batur. Nya hirup saja diranda padahal sabenerna masih boga salaki anu gawena di luar kota. Nya ka Mang Rasim oge Teh Priska teh ngakuna mah saurang randa. Caturkeun dina hiji poe
Teh Priska geus nyiapkeun duit 1 juta lantaran hayang dibarengan sampai jeput ku Mang Rasim. Nya antukna Mang Rasim teu wasa nolak sabab salianti teu kudu capek dagang teh, dirina oge ngarasa betah ari keur paduduaan jeung Teh Priska teh. Nya isuk-isuk Mang Rasim langsung ngadatangan imah Teh Priska. Bebejana mah ka Mang Basor bosna moal dagang poe eta mah sabab hayang jalan-jalan ngabang berangkeun ka Pusing kitu alasanana teh. Nya babaturanana eueuh nu curiga lamun sabenerna Mang Rasim terek ulin ka imah Randa. Barang nepi ka imahna Teh Priska harita kasampak Teh Priska geus ngadagoan di buruan. Atuh barang Mang Rasim datang teh mereka cida atona langsung we ngagabrug ngarontok siga anu geus leget naker. Kang, abdi meuni sono ka akang ih. Hayu Kang kalebet Kang ah. Cek Teh Priska geus teu asa-asa deui. Nya tapi di lebet aya saha teh? Cek Mang Rasim meuni aya kasieun bisi di jero imah aya jalma lian. Teu asa saha ih Kang. Apan biasana oge mung abdi nyarira di dieu mah. Pan abdi teh randa Kang. Cek Teh Priska bari ngaleng leungeun Mang Rasim. Atuh jantung Mang Rasim jadi ratug tutunggulan, getihna pating sariak. Sabab kakarak harita ari dikaleng kitu mah ku awewe. Da biasa nama ukur ngobrol bari marangan dahar batagor, kari-kari ayeuna dikaleng. Bus diajak asup ka jero imah, tuluy Mang Rasim dipuntangan, diajak diuk dina kursi. Atuh hate Mang Rasim beuki dagdikduk. Arek ngomong Mang Rasim teu kebat sabab hatena teu puguh rasa. Sabab Teh Priska teh awewe montok denok nya geulis. Satiap laki anu normal mah pasti moal kuat atuh nahan birahina. Kang, sok colok heula abdi punten. Kang, calik heula nya abdi bade nyandak cai nginum. Akang hoyong eueut naon? Cai jeruk, cai enteh, atawa cai kopi Kang? Cek Teh Priska. Teu langkung teteh we. Jawab Mang Rasim. Ih, teu kang nyebut deui teteh atuh ayeuna mah Kang. Sebat we Priska atanapi ayang Kang. Cek Teh Priska bari ngalewes. Hate Mang Rasim beuki sesebelakan. Cek pikirna geus pasti Priska teh bogoheun naker ka manehna. Teu lila torojol Teh Priska geus norojol deui bari mawa cai jeruk jeung ngalawuhna. Sok ditundaan dina meja, tuluy gek diuk gigireun Mang Rasim. Meuni antal-antal wae. Pas diuk dadana nubruk kana gigir leungeun Mang Rasim. Atuh laksernun. Karasa asa surser jeung deui kluk aya nu usik dina bagian anu beh jero. Kang, salaras nama abi teh cinta ka akang. Cek Teh Priska ujug-ujug ngomong gitu bari neuteup ka Adrian Rasim. Atuh gebeg Mang Rasim ngagebeg ruas pacampur ato sabab teu nyangka Teh Priska bakal nyarita kitu. Sedangkeun manehna oge geus aya karesep ka Teh Priska poho ka biwidah anu di lembur mah. Rek teresep kumaha atuh Teh Priska sakitu bahenolna nya bodas nya bersih teu cara pamajikanana anu aya di lembur anu kucel jeung dekil. Sok sanajan ari umur mah sakoloteun biwidah pamajikanana. Akang oge
cinta kasalira Priska, cek Mang Rasim kontan nyarita kitu sabab embung micen kesempatan anu dianggap hade. Atuh ngadengi kitu teh Priska diukna beuki ngisad, beuki ngadeukeutan tuluy leungeunna nyagap kana leungeun Mang Rasim. Atuh puguh we jajantung Mang Rasim jadi surser teu puguh rasa. Bari ngadegdeg Mang Rasim ngantalkeun bibirna kana pipi teh Priska. Atuh hate teh Priska meuning ngalenyap. Teh Priska oge jadi beuki wani rugup peragap kan awak Mang Rasim. Kitu deui Mang Rasim parigel leungeunna teh, parigel nakranan. Abong kena duanana geus pada-pada pangalaman. Katurug-turug Mang Rasim geus meh hampir 3 bulan teu manggihan awewe. Komo deui teh Priska geus hampir 2 tahun teu kasorang ku salakina anu gawe di luar kota, anu kontrakna 2 tahun leuwih. Disaksian ku Cak-Cak jeung Toke, 2 insan ngamadu cinta nepi ka lali ka Tebah Wadi. Koko Jayan dina sagara asmara anu pinuh ku nafsu jeung birahi. Cag tinggalkeun kayaan Mang Rasim jeung teh Priska anu keur motah galungan dina sagara kaasih katresna kadeudeuh. Kocapkeun bibidah nu aya di lembur harita arek indit ngisikan katampian. Sakalian bari ngangandong Jang Adi anakna arek dimandian. Teu pupugu cedeu bibidah ngadon ti tajong kana batu. Solontot bro. Bibidah nyolontot laju nyuksruk kana taneuh. Jang Adi nepi ka ngacungkal, beas nepi ka maur. Aduh, kunaon ieu teh? Aduh. Bibidah ngajerit. Korejat, gancang bibidah ngorejat, muru kasih Adi anu nyuksruk kana jukut. Untung teu cerik, da jukutna teu eueuh cucukan. Aduh, hayu Jang. Enggal diakod deui kumaha Jang? Cek bibidah. Tuluy ngakod deui anakna. Geus kitu nyokot boboko wadah beas anu beasna geus mawur saware. Bibidah teu ieu apaleun kajadian eta teh meureunan pirasat seorang pamajikan ka salakina anu di kota keur serong. Balik di tampian, bibidah leng ngahulang di tepas imah. Bet asa haroream arek barang gawe oge. Tapi lila kalilaan mah cung. Bibidah cengkat maksakeun barang gawe. Sabab lamun teu ku dirina arek usaha deui. Para wargi sadayana sabulan geus kaliwat. Duit kiriman ti salaki geus ngorotan. Rek dirit-irit teh teu bisa sabab Jang Adi jadi beuki jajan. Jeung ti sakola loba bayareun. Katambahan ku sumbangan jeung kondangan oge kabutuhan sejena. Atuh duit teh beuki kurang we. Keur kitu teh dikeresakeun bibidah gering panas. Atuh duit teh kapalang dibeakeun dipake uubar ka puskesmas. Duh, kumaha ari geus kieu atuh? Duit geus beak, pagawean eueuh. Cek bibidah humandeuar. Keur kitu sirilik Jang Adi nyirilik tuluy namprak menta duit. Mak, hayang jajan mak. Atuh bibidah buncelik ambek pacampur jeung sedih lantaran geus teu boga duit pisan. Mak, ukeun acis Adi hoyong jajan mak. Cek Jang Adi ngarenghek hayang jajan. Ju atuh nyuhunkeun heula ka ma jujunya. Mungkin kumaha dibayaran. Cek bibidah nitah nganjuk ka anakna. Alim ah mak, alim nganjuk mah isin mak. Jang Adi embungeun ari nganjuk mah daerah meureun. Nya jempe atuh ulah yang jajan
boleh yang jajan heula. Mana keur teu buka duit ujang. Cek Biwida. Tapi Jang Adi teu ngarti, langsung ceurik gogoakan lolongseran. Isukna kitu deui. Laju isukna kitu deui. Kitu jeung kitu we unggal poe sapopoena Biwida diramekeun ku sora budak ceurik mementa jajan. Atuh Biwida beuki pusing sabab ayeuna mah lain we pusing ku teu boga duit, tapi katambah pusing ku teu boga behas. Aduh, kumaha ieu teh? Beas oge beak deui. Gerentes Biwida. Arek ngeclok ka tatangga geus pasti moal aya nu mere. Kajaba ngeclokna ka Bu Rasmi, tatanggana anu sok ngarentenkeun duit. Kadinya mah pasti dibere arek nginjem beas atawa duit oge. Tapi pasti mayarna kudu dileuwihan. Dina kayaan keur pusing jeung bingung seperti kitu, akhirna kapaksa. Biwida arek nepungan Bu Rasmi, arek ngecok duit sekaligus weh jeung beas sakarung. Hatena rada teteg sabab boga angkeuhan. Bulan hareup bakal kabayar sabab salakina bakal ngiriman. Nya geus kitu mah Biwida ngagejlig indit muru ka imah Bu Rasmi. Ari Bu Rasmi teh asalna mah urang wetan. Tuluy bebetah di dinya di Bandung jadi pengusaha tukang ngarentenkeun duit jeung beas. Harita Biwida geus nepi ka buruan imah Bu Rasmi. Atuh Biwida gancang kaketrok kana panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek Bu Wida. Waalaikumsalam. Temal anu ti jero. Bari reke panto aya nu muka. Olo, Biwida geuning, yap atuh kalebet Bi. Cek Bu Rasmi. Atur nuhun Bu. Cek Biwida tulipus asup ka jero imah nuturkeun Bu Rasmi. Mangga calik atuh Biwida, calik. Cek Bu Rasmi deui, bari hate leutikna mah seuri. Sabab biasana jalma anu nyemah ka dirina pasti arek nginjem duit atawa nginjem beas. Atur nuhun Bu. Ieu teh ngahaja abdi teh ka dieu. Kumargi nuju aya keperluan. Aya keperluan? Cek Bu Rasmi api-api teu ngarti. Mohon aya keperyogian ka ibu abdi teh Bu. Aya keperluan naon kitu Biwida? Abdi teh bari nambut artos manawi ibu percanten ka abdi. Cek Biwida teu malapah gedang deui, langsung we kana pokona. Oh gitu. Aya duit mah Bi. Tapi Biwida geus apal can kana syarat-syarat Nabi. Temal Bu Rasmi bari neuteup antep ka Biwida. Biwida unggeuk sabab geus apal kana syaratna. Lantaran osok mindeng ngadenge ti batur ari parang keur ngarumpi. Tos terang Bu. Abdi bayarna bade tiap sasih kaping 7. Kumargi biasana Kang Rasim osok ngintunan teh dina kaping 5 na. Malihan sasi anjing mah pasti mulih ti panyabaanana. Sabab tos bade 4 sasi nyabati kotana teh. Cek Biwida, manehna boga angkeuhan yen salakina bakal balik bulan hareup. Nya dina henteu balikna oge pasti salakina bakal nitipkeun duit ka Mang Basor bosna. Sabab geus biasana sok kitu sok nitipkeun. Nya syukur atuh Biwida geus apal makana syarat-syaratna. Ayeuna Biwida butuh sabaraha kitu duit Nabi? Cek Bu Rasmi percaya ka Biwida. Sabab manehna oge geus nyaho, Mang Rasim ayeuna mah cenah sok nyabah. Pasti ari sok nyabah mah loba duitna bakal bisa mayaran kana hutan. 3 juta we panginten Bu Rasmi. Jawab Biwida.
Duit sakitu geus menang ngitung. Rek dipake mayaran hutang ka warung jeung keur kabutuhan lian ku Bibidah teh. Nyaheug atuh 3 juta mah. Dagon sakedeung nya Bi. Cek Bu Rasmi bari jung cengkat tuluy leos we ngaleos. Teu lagi torojol balik deui bari mawa duit 3 juta. Geus kitu duit dihitung terus diasongkeun ka Bibidah. Ku Bibidah gancang ditampanan tuluy dihitung deui. Geus kitu mah sup we diasupkeun kana pesak baju. Hatur nuhun Bu Risma. Mangga atuh malami abi bade permios we Bu. Nyanjung atuh Bi. Kade ulah pohonya setiap tanggal 7 kudu dipulangkeun jadi 3.750.000 nya Bi. Mangga Bu. Nya geus kitu mah leos we Bibidah ngaleos kaluar ti imah lentah darat arek balik deui ka imahna. Hatena ngarasa bagja lantaran geus mawa hasil, mawa duit keur nyambung hirupna. Cag kayan Bibidah anu geus mimiti kajret ku lentah darat urang tinggalkeun. Ayeuna kocapkeun deui Mang Rasim anu di kota ngakukeun ngaran Adrian. Harita hatena geus bener-bener kabungbelengan jeung kabeungkeut ku rasa cinta katresna ka Teh Priska. Sabab unggal poe bari dagang teh sok patepung jeung Teh Priska. Anu satuluyna bobogohan di imah Teh Priska kadang sok nepi ka peuting. Sabab waktu teh teu karasa ari dibawa bobogohan mah ngan asa sakocepat pisan. Mang Rasim teu pati paduli kana dagangan mah. Arek payu arek henteu oge. Dari duit mah geus pasti meunang nyaeta pameret ti Teh Priska. Kakang, upami mungkin bade euih ka lembur abdi ngiringnya Kang. Cek Teh Priska bari lelendean ka Mang Rasim. Ayeuna menyebut naoge Kakang. Oh, nya hayu. Bade kana bus atanapi kana mobil nyalira. Tembal Mang Rasim bari jeung hate mah rada ngarempot. Sabab dirina ngaku duda padahal di lembur boga pamajikan. Mang Rasim mah can apal padahal sabenerna mah Teh Priska oge sarua anu ngaku naranda teh sabenerna mah masih boga salaki anu ayeuna gawena di luar kota. Nyangangge mobil nyalira atuh Kang. Keur naon gaduh mobil ari bade kana bis mah. Nya bilih we hoyong ngaraosan naik bus. Alim kana bus mah moal tiasa bari ciciuman. Da isin atuh di tempat umum seueur batur pangenten Kang. Cek Teh Priska. Kitu teh bari celepot nyium pipi Mang Rasim. Ku Mang Rasim gancang ditangkep bangun anu geugeut na keranan. Unggal poe teh kitu jeung kitu we pamiarsa kalakuan Mang Rasim di kota. Di imah mangkat dagang tapi di imah mangkat dagang tapi waktu beak dipake bobogohan. Tapi kajen kitu oge ari dagangan mah masih laku. Da ari memeh nepi ka imah Teh Priska geus loba anu meuli. Ari batagorna mah kasohor dina rasana anu ngeunah beda jeung nu batur. Kulantaran boga kabogoh di kota nya Mang Rasim jadi betah. Mang Rasim teu hayang balik malah asa poho di lembur boga anak pamajikan. Jeung deui teu ngarasa sono kanu di lembur sabab hatena geus kabungbulengan ku rasa cinta katresna ka Teh Priska anu bohai montok teh. Tapi kajen kitu ari ngiriman duit mah tara elat. Lamun tanggal 5 sok nitipkeun duit ka bos na nyatana ka Mang Basor keur Bibidah pamajikananan wae di lembur. Dina hiji poe harita Mang Rasim pernah ka Tarajang gering asup angin
Jadi henteu ka mana, henteu dagang, henteu nepungan teh Priska. Ukur ngagoler we di bedeng bari nyonyo HP anyar pameri ti teh Priska. Tapi nalika keur anteng nyonyo HP, no atuh. Ujug-ujug euleuh. Waktosna kabujeng see wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.